Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra tepang deui dina pidangan dongeng Sunda kalayan judul Ngempur Layung di Dusun Linuhung. Naskah karya M.H. Ubaidillah. Garapan dongeng ku Mang Lili Guntur. Hatur salam kanggo mitra dangu anu satia anu tetap stay tune di ieu channel. Utamina kanu parantos like, komen, sareng subscribe. Mudah-mudahan kasayan mitra dangu dibales ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sababaraha dinten para mitra Mang Lili Guntur teu tiasa ngajomantara. Sak perkawi sareng satu dan lain hal. Mudah-mudahan sehat sapapaosna supados tiasa nyerengan mitra dangu dina pidangan dongeng Sunda. Atuh mitra hanca anu katunda dina episode ke-7 teh nalika dugika Pandara ngusapan nyaah sirah Ayundari anu ngaguk-guk bari mikir. Nah geningan dirina leuwih dipentingkeun tibatan sagala barang bawaan rombongan. Apanan ceuk Pandara jeung ceuk Rama biangna mah manehna teh pirarek diajak jalan-jalan di patamanan jeung di alun-alun puseur dayeuhan. Ayundari mugen samangsa diolo balik deui kana karetana. Kajaba menta dibarengan ku Pandara. Wirasinga kekerot. Bakating ku keuheul tapi teu majar kumaha. Wayahna kudu nadunan ka hayang Ayundari. Tah neme deui kadinya mitra. Urang teraskeun. Gunung Jatiseda antukna jadi panonoban padumuk anu ngarungsi ti lamping Gunung Tungkuan Babadon. Ki Hajar Junti Girang maneuh cakah ciki sakalian ngeprik para muridna geusan ngabantu keperluan anu ngarungsi. Gunung Tungkuan Babadon pada apa? Lamun saban mangsana sok ngutahkeun lahar panas, oge ngabekokeun haseup warangas anu matak nyengled kana kulit. Sajatina cenah lain bitu sabitu-bituna tapi aya hubunganana jeung papadon alam kapucuk pangaulaan kapucuk pimpinan anu ngageugeuh nagri. Yen titik ruh kahirupan pawenangan geus waktuna dipernah-pernahkeun deui mulang ka asa. Lemah, seuneu, maruta jeung banyu kudu titen disaimbangkeun deui kana titik-titik asal. Hukum alam paten lumarap ku sorangan. Saha anu tebar mangka bakal manen. Saha anu barang jieun mangka manehna bakal make. Kitu ceuk Ki Hajar Junti Girang ka murid-muridna. Satu tas beres ngubaran anu gering korban bekok Gunung Tungkuan Babadon. Oh kituna. Urang kudu ngaguru ka alam anu geus tulus mulus namprokeun kabeungharanana ka urang. Andika sakabe sakuduna rumawat jeung miheman sakumaha alam miheman ka arandika sakabe. Pokna deui satuluyna ngaleos ka tepas padepokan sanggeus samemehna meupeujehan para muridna. Geusan Ariatna jeung dokoh mulasara korban. Ditepas teh nyampak teko tina buah berenuk. Dikuriling cangkir batok kalapa. Ki Hajar Junti Girang ngahuleng anaras kana iber. Cenah padepokan buana rak-rak raga bahan kedatangan para inohong. Ki Demang Baraja Seta, Panembahan Pucuk Linuhung, jeung Ki Demang Jagat Setra. Aya naon anu sebenarna atuh. Hatena
ngreteg panasaran. Nah, aya hubunganana jeung nyemahna jawara kareueus. Nyatana rakean Setrajali apingan Ki Suradapa sababaraha tukang gitu. Tapi ka embun-embunan peuting Ki Ajar Junti Girang memehan teu bisa meuremkeun panonna. Ana rek ngalenyap kaburu kasadap ku ceuli lentahna. Aya nu ngatayep kana panto hareup. Punten Ki, ieu aya tamu. Sadati luar semung harewos. Satu tas Ki Ajar Junti Girang cengkat bari nanya. Basa panto dibuka teh breh salasa urang murid padepokan moyong kodrengkuh. Ngan anu leuwih mata kaget mah samangsa ngabejakeun saha ari tatamu teh. Tetela tiluan mitrana datang leuwih gorejak. Batan prakiraan manehna. Tangtu ngage mau perkara penting. Tepika nganahakeun datang ka padepokan Buana Raka Keraga tengah peuting kieu. Aranjeuna Panembahan Pucuk Linuhung disarengan ku dua mitrana Ki. Ki Ajar Junti Girang sekedapan kerung bari ungut-ungutan tapi gentak nyarita. Ibaratkeun kitu. Saganjangna kaula bakal keluar. Panembahan Pucuk Linuhung taksiran umur 75 tahunan. Tapi keker jeung seseg ngeusi. Gurat-gurat kadigjayaanana ngelemeng natrat salaku ningrat tulen seuweuk ti bubuyut anu naratas puseur paguron dayeuhan sasat nagri Mendahyang Larang. Gedengeunana sila mendeko juntrungan lalaki setengah badan. Kumisna ngajiripit centik. Dilengkepan jenggot kana meles. Najan pesemon bangun hauk amprotan. Sajatina Ki Jagatsetra tangtungan ramah. Semah nu katilu nyatana Ki Demang Jagatsetra. Tangtungan kebek pangaruh ti jaman bubuyutna. Mendahyang Larang keur samagaha Ki Ajar. Pupuhuna keur karempekan pangangson fitnah jeung runtuyan ibar-ibar baruntak. Ribuan somah geus sabibir hiji jadi tumbah ka bengisanana. Sakur cek beja nengtang langsung diharukum pati dina leungeun kasar bagunda-bagundana. Ki Demang Jagatsetra ngagerenyem ancad. Satu tas basa-basi ala kadarna sawatara Ki Panembahan Pucuk Linuhung ungut-ungutan ayem. Sigana Mandahyang Larang keur dirungrum pepeteng Ki Ajar. Keadilan jeung bebeneran geus jadi hak anu mustahil. Lamun urang sarerean teu buru-buru nyieun tindakan, geus moahan teu dunya pasilatan di ieu nagri bahan ajur burak-rakan. Buah akibat kaangkara murkaan. Rakyat bakal leuwih katarangsara. Panembahan Pucuk Linuhung muka catur. Kula ngarti Panembahan. Ceuk Ki Ajar bari ngusapan janggotna. Heula urang babarengan ngawangun jeung ngagedekeun dunya pasilatan bareng jeung mesatna ieu nagri. Tapi samangsa dicepeng ku pucuk pupuh paguron sasatna Ki Jagatdipa anu tayalian seueuh urang-urang keneh bet ngawasa dunya lir kawijakan Prabu Duryudana. Gelona sarimbag jeung Rahwana. Kukituna urang sarerea ukur jadi kumbakarna anu rela pati demi tanjeur nagri. Ki Demang Jagatsetra mairan. Kayaan jempling sarerea diriweuhkeun ku pikiranana sewang-sewangan. Heuleut sababaraha waktu aleutan golondongan-golondongan kai jati tepi ka anu dituju. Utari nyempetkeun lelempangan ngurilingan alun-alun. Sabenerna mah lain teu nyaho kana teutepan para lalaki anu ngarasa kaget ku dangdananana.
Ngan bae Utari leuwih teu miduli. Bisa jadi meureun pedah pakaian anak leuwih sarupa kana pakaian lalaki. Kampret jeung pangsi sing sarua bungur dipasieup ku iket batik sarua bungur. Utari ngingkig muru ka hiji pasar, tapi teu sadar mun tukangeunana tiluan lalaki dedeg ngukuntit ti tadi keneh. Oh, tadi nama kula teu nyangka mun manehna teh jawara bikang anu ngalantarakeun urang dihamprong bebeakan ku dunungan ku Ki Wirasinga. Kula inget pisan Brud kana iteukna. Nu saurang ngaharewos, manehna tayalian Jumrad, Jamrud jeung Sabrud. Waktuna balas dendam, Brad. Sabrud ngusapan perah bedogna. Kan kukula lah urang pancing kanu suni. Pokna deui. Pancing kanu tiseun. Sarta pake ku Andika tipung rancun keun ngalumpuhkeun anak. Jumrad ngaharewos nompo. Utari ngajerewet basa karasa buntelan pakaian bawana. Aya nu ngarebut ti tukang. Jumrad ngabecir kalebah ngagimbungna jalma-jalma. Tukangeunana Utari ngudak. Beras ka jalan jajahan luareun wewengkon alun-alun. Jumrad ngagunakeun elmu lumpat kidang kancana ngeluncatan kuta. Jog weh anjog ke bantaran wahangan Cidurga. Ades ya. Utari nyorowok. Yakin mun udaganana bahan kacerek. Kolebat. Teng cek hareupeun Jumrad. Lumayan oge ilmu lompat kisilah teh bangsat rameh mute tah. Pokna ngahihi. Sok sia rek mangpret ka mana pilih antara masarahkeun deui barang bawaan kula atawa ieu iteu kelor kawak ngarendos babatok Andika. Pokna deui bari nulak cangkeng nu dihoak gentak ngahibaskeun leungeun mere isyarat ka dua baturna. Ana jeleng-jeleng tinu bala kakayon. Jamrud jeung Jumrad ngabar-ngabar bedog panjang. Utari ditingker ku tiluan, disorobot secara bareng. Tapi Utari lain budak kamari sore. Sokomo elmu harupat sakti jeung encis genina hampir sampurna ayeuna mah. Sababaraha kali pamatuk iteukna noe lantarang Jamrud, nya kitu punuk megur Sabrud tepi ka boledeh dikisik gagang iteuk. Ngarasa bahan katetep, Jamrud jeung Jumrad tatahar. Geusan metakeun tipung racun pamahanan guruna nyaeta Ki Watu Jaduk di lamping Gunung Burayut. Ku siwal, wer. Tipung racun nyamberan beungeut Utari. Racun geus kapalang, nyesek kana liang irung Utari. Leng bumi alam asa muter. Tetenyuan Utari runyai. Saterusna awak Utari rubuh lir kapuk kaibunan. Kumakeun geus ieu, Brud. Jamrud nyorowo ka Sabrud. Kieu we lah. Memeh kurang diasaan bagilir. Mending suguhkeun heula euy. Ka guru urang di Gunung Burayut. Minangka pamulang tarima urang. Keun melah urang mah sasana oge mah burung pungke kene da leuh. Sakieu gede mohna. Sabrud neureuy cidu. Bari ngodomang kana lebaheun harigu Utari. Asa lebar kula mah deuleu. Jumrad ngecewis. Ai sia Jumrad, keur gablek babangetan badis barebutan teh. Hadena di si Jumrad keur mantog heula ka dusun Jeguk. Gara-gara kasakit nongtot boona. Mun aya mah moal teu diasaan ti heula takus eta mah. Aya mangsa pungkil kieu mah Sabrud mundelik ka Jumrad. Ragamang kana pipi Utari, tapi teu kanyahoan ti anggalna. Ujug-ujug aya nu ngolebat nyampuk. Tiluan pating jarengkang. Diperek-pek panarajang leungeun sewu. Memeh tiluanana sadar kana kaayaan, Utari geus teu kalangkang-kalangkangna acan. Jamrud, Jumrad jeung Sabrud ceuleuheuk. Badis we ucing leungiteun paisan. Komo Sabrud mah celeumeutna bari aday kana samleh kampret dekilna.
Utari ngajoprak di hiji ranggon totogan lembur. Masih mending kaburu ditotok sababaraha urat inti awakna. Malar peurah racuna teu nuluy nyaliara. Balukar sangetna tipung tina kerikan kulit bangkong korodok wulung lain sakadar kapiuhan, tapi mampu nyuci otak. Mangsana geusan tunduk kasing saha jalma anu pangheulana katempo samangsa lilir. Kadua perkara nu ngaran bangkong wulung oge kacida langkana. Wungkul aya di puncut Gunung Burayut. Bari wungkul muncul 5 tahun sakali. Tangtungan lalaki anu ngarubuhkeun 3 lawan sakaligus nyamber awak Utari. Muka dudukui galabagna. Saterusna tepak deku. Cek pikirna, taya deui peta saker nyalametkeun korban tipung racun bangkong wulung, iwati kudu dikenyot tina bahamna. Sanggeus sababaraha kali nepelkeun biwirna dina bibir Utari, bari ngerahkeun tanaga jero rosa. Saterusna diburak-burakeun racun dina paru-paru ku pangrasana geus teu nyangkrung sakecak-kecak acan. Katamah Utari ngagem tanaga jero anu teu kasebut lumayan. Lalaki dewa pitulung Utari ngarenghap jero bari get gigireunana. Anang ngareret kana beungeut katemong panaon Utari kekerenceman. Bray beunta. Saterusna moloho kanu keur cindeluk. Daryaga, Nu diceluk Daryaga unggeuk. Utari cengkat talaunan. jadi Andika anu geus nyalametkeun nyawa kula. Pokna deui bari ngerenyit lucu. Keur ngadua kalian Daryaga unggeuk. Utari ngeluk pinuh ka rumasa. Rumasa sok ngapilainkeun lalaki ngora hareupeunana. Cenah Daryaga keur pancen tugur lembur ngawasarakan. Samangsa mireungeuh dirina ngabelecet ngudag bangsat. Terus we nguntit. Sarta taya karep keur mantuan lantaran geus saking percaya kana wawasen Utari. Ngan bae lawan Utari licik. Bet merdaya ngagunakeun racun bangkong korodok wulung. Teu meunang hanteu manehna kudu gentak nulungan sakaligus ngaluarkeun racuna ti jero gentong paru-paru Utari. Baheula Rama Andika kungsi nyalametkeun nyawa Rama kula. Ayeuna Andika oge geus nyalametkeun jiwa kula. Ukituna kula kacida pisan kautangan budi ku Andika Kakang. Utari ngagalindeng halimpu. Puguh mata krabeng bentang jeung kekembangan dina dada Daryaga. Sokomo ayeuna mah diceluk Kakang, dipirig imut tepi ka peueutan. Hate Daryaga anu geus kaiwat ku teutepan munggaran si harupat sakti di leuweung Alaspati bener-bener bagja ka bina-bina. Kakang, Utari merong seukeut ka Daryaga. hampura Tari ngaturkeun ka Hanjelu salila ieu sok gumagung ka Kakang. Pokna deui. Dikitukeun komo Daryaga ampir-ampiran jadi pego. Ukur wasa manggut hahahehe jeung seuri leutik. Ngadarada dina sedong hatena harepan sugan jeung sugan isuk geto. Mojang gamuleng hareupeunana bisa narima asih tresna ti dirina. Cara namaan Kakang kacida hebatna. Tari hayang nyaho kumaha parak-parakanana ngilangkeun racun tina paru-paru Tari. Sakitu terehna. Nah Tari bisa diajar ti Kakang. Cek Utari ngabalukar Daryaga memehan calawak. Teu nyangka rek disogrogan pertanyaan kitu. Bingung. Rek balaka bilih ku bisi disangka culangung. Tapi da memang kuduna kitu. Sok sanajan karasa basa nyedot racun teh jajantungna lir murudul ngeprul. Awahing ku teu puguh rarasaan. Nah Kakang jempe. Utari nyosok jero. Daryaga kapepet teu meunang henteu manehna kudu jujur. Cacap Daryaga cacarita. Beungeut Utari ngadadak sepa lir kapas ka seblok. Imut gumanisna musnah. Robah jadi ambek era ceuceup jeung kuciwa. Tapi kateuing lamun tindakan Daryaga kitu teh dilakonanana ku Pandara. Sigana caritana bahan sajen deui. Jadi Andika Kakang teu kapikiran kana haha sejen. Lintang di kumaha carana nyalamutkeun jiwa Tari. Pun sakitu Tari. Daryaga teu cicingeun gentak bela diri. Tapi dampaleungeun Utari ngolebat kana pipina. Plak! Daryaga teu boga karep keur nakis. Sumamona males nyabok. Sok sanajan beungeutna karasa asa dirarab obor karari. Can puguh bule hideungna awak Utari kaburu ngajorelat ka luareun ranggon.
Para mitra hanya kehabisan. Waktosna kasengker ku durasi. Cag dongeng Sunda Lili Guntur urang cekapkeun duwe ka dieu. Insyaallah tepang deui dina channel anu sami. Salam baktos permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.